Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Faslun fi makharijil hurufi wa sifatiha. Faslun ari ieu eta hiji pasal fi makharijil hurufi nu tetep ieu pasal dina mertelakeun pirang-pirang tempat kaluar huruf. Wasifatiha jeung mertelakeun pirang-pirang sifatna huruf. Makharijul hurufi sab'ata asyar 'ala alladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Makharijul hurufi ari pirang-pirang tempat kaluar huruf. Sab'ata asyara eta aya 17. 'Ala alladzi barina tetep netepan atas kaul. Yakhtaru milih hukana itu alladzi sahaman ulama ikhtabaro geus narima berita itu man. Kesimpulan tina bet ieu makharijul huruf lamun ditafsil aya 17, lamun diijmal diglobalkeun aya 4. Kahiji al-fammu nyata cangkem baham, kadua al-halqu genggerong, katilu al-lisan letah, kaopat asyafah biwir. Fa'aliful jawfu wa ukhtaha wahi hurufu madin lil hawa'i tantahi. Fa'alifun mangka ari mahroj alif. Wa ukhtaha jeung dua dulurna alif. Eusina waw paeh anu tumiba sabada domah jeung iya paeh nu tumiba sabada kasroh. Al jawfu eta jawful fami liang baham lelowong cangkem. Wahia sareng ari alif wa ukhtaha hurufu madin eta pirang-pirang harap mad. Tantahi anu narima tungtung itu hurufu madin lil hawa'i pikeun ngaluarkeun hawa. Tsumali aqsal halqi hamzun ha'u tsumali wastihi fa'ainun ha'u. Tsumali aqsal halqi salajengna eta tetep pikeun pangkal genggerong nyata ujung genggerong anu belah handap. Hamzun ari hamzah, haun sareng ha. Kesimpulan mahroj hamzah jeung ha ti pangkal genggerong nyata ujung genggerong anu belah handap nu deukeut kana dada. Tsumali wastihi fa'ainun haun. Tsumali wastihi salajengna eta tetep pikeun tengah-tengahna itu halqi genggerong berarti tengah-tengah gerong. Fa'ainun mangka ari ain haun sareng ha. Kesimpulan ain jeung ha mahrojna ti tengah-tengah genggerong. Adnahu ghainun khauha wal qafu aqsal lisani fauqu tsummal kafu asfalu wal wastu fajimu shinuya wa dhadu min hafatihi idwaliya al adraso min aisaro au yumnaha walamu adnaha limuntahaha. Adnahu ari congokna itu halku ujung genggerong anu belah luhur nu deukeut kana baham. Ghainun eta huruf gin, khauha jeung khona itu ghin. Kesimpulan mahroj gin jeung ho tina congok genggerong. Wal qafu jeung ari mahroj qaf aqsal lisani eta tina pangkal lisan letah anu deukeut kana lak-lakan. Fauku anu belah luhur. Tsumal kafu salajengna ari kaf aspalu eta anu belah handap. Kesimpulan qaf jeung kaf tina aqsal lisan tina pangkal letah ngan bedana ari qaf manu belah luhur kaf manu belah handap. Wal wastu fajimus sinuya. Wal wastu sareng ari tengahna lisan tengahna letah. Pajimun mangka eta huruf jim
asinu jeung sin, yaun salajengna ya. Kesimpulan, jim, sin jeung ya mahrojna tina tengah-tengah letah. Wadzodu min hafatihi, wadzodu sareng ari huruf dod min hafatihi eta tetep tina gigirna lisan. Idwalia dina nalikana nyanding itu hafati lisan al adrosa kana pirang-pirang gigi geraham paranti nyapek min aisaro nyatana ti anu belah kenca au yumnaha atawa anu belah katuhuna tina itu adros. Kesimpulan, mahroj dod mah gigir letah la diantelkeun kana gigi geraham. Gigi geraham nama belah katu rek belah kencak dua-duana ari bisa mah ngan ceuk cenah anu bisa dua-dua nama Sayyidina Ali Wungkul karamallahu wajah. Walamu adnaha limuntahaha, walamu sareng ari huruf lam mahroj lam adnaha eta tengah-tengahna itu hafa tulisan limuntahaha dugi kana ujungna itu hafa tulisan. Jadi mahroj lama timimiti gigirna lisan dugi ka nu ujungna lisan eta bisa asup mahroj huruf lam. Wa nunu min tarafihi tahtuj'alu wa rayudanihi lidhahrin adkhalu. Wa nunu sareng ari mahroj huruf nun min tarafihi eta tetep tina tungtungna lisan, tungtungna letah. Ij'alu kudu ngajadikeun aranjeun sadaya kana lam tahtu dina sahandapeun nun. Wa ra'u sareng ari mahroj ra yudani eta nyaketan itu ra hi kana itu nun. Adhola barina asup itu ro lidhohrin kana tongongna lisan, kana tongongna letah. Kesimpulan, mahroj nun ti tungtung letah anu belah luhur, anapun mahroj ro mah deukeut kana mahroj nun. Wa ta'u wa dalu wa ta minhu wa min ulyathana ya wasofiru mustakin min huwa min pauki thanaya sufla wada'u wadhalu wa ta'lil ulya min torofaihi mawa min batni syafah falfa ma'at ropisana yal musrifah. Wa ta'u sarang ari mahroj ta wadalu jeung dal wa ta'un jeung ta minhu eta tetep tina itu torof lisan wa min ulyasana ya jeung tina huntu anu belah luhur, pirang-pirang huntu anu belah luhur. Kesimpulan, mahroj to jeung dal tuluy ta eta teh ti luhureun tungtung letah jeung pangkalna huntu anu belah luhur. Jadi tempat jadina huntu anu belah luhur. Wasofiru sareng ari mahroj huruf anu mendesis, huruf anu bogaan sifat sopir, eusina teh so, sin jeung zai. Mustakinun eta anu nyempil, eta anu nyumput, eta anu cicing, eta anu menggon. Minhu tina itu torof lisan. Wa min pauki thanaya jeung ti belah luhurna pirang-pirang huntu asufla anu handap. Huruf sopir nyata so, sin jeung zai eta teh mahrojna teh tina tungtung letah jeung luhureun huntu anu belah handap. Dua huntu nu belah handap eusina thanaya teh da saberema dua ieu teh. Wadha'u wadhalu wa ta'lil ulya. Wadha'u jeung ari mahroj do wadhalu jeung zal wa ta'un jeung fa min tarafaihima eta tetep tina tungtungna lisan jeung huntu lil ulya nu tetep pikeun anu luhur, hartina huntu nu belah luhur. Wa mim batni syafati falfa ma atropis sanayal musrifah.
Falfa'u mangka arifa mimbat nisapati eta tetep tina beteungna biwir ma'atropis sanaya sartana pirang-pirang tungtungna pirang-pirang huntu al musrifati anu luhur. Mahroj pak mah tungtung huntu anu luhur jeung beteungna biwir anu handap. Lisapataini ilwawu ba'u mimu wa gunatum makhrojuhal khoisumu. Lisapataini eta tetep pikeun dua biwir alwawu ari huruf wawu baun jeung huruf ba mimun salajengna huruf mim wa gunnatun sareng ari gunnah mahrojuha eta ari mahrojna gunnah al khoisumu eta khoisum puhu liang irung. Kesimpulan mahroj wawu ba jeung mim tina biwir dua mahroj gunnah kaluarna teh tina puhu liang irung. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.